pamimpin teh kudu boga 7 jimat dina dirina ceuk guaran bahasa Sunda disebut siliwangi. Naon atuh angka 7? Hebat angka 7 mah 1 2 3 4 5 genep 7. Ku bahasa Inggris 1 2 3 4 5 6 7. Ku bahasa Arab wahidun isnani salasatun arbaatun khamsatun tis'atun sabatun. Ku bahasa Sanskerta eka dwi tri catur pancalasta sabta. Oh, bahasa naon deui sok? Sok. Hah? Bahasa naon tuh? Bahasa Jepang, sok ibu heula. Ulah ukur nita, contohan sok. Bener, untung tanya pinter. Kalau bang nita, cing atuh contohan, untung bisa, lamun teu bisa kan wira. Nah, maka kersyukuran anak kali kata garobae, hai. Alam nyambung jeung jamaah teh mah nuhun itu nu. Angka 7. Maka angka 7 di Subang aya nu disebut 7 mun teu salah 7 walungan di Subang aya. Di Tengkuring aya 7 curug Siliwangi di Gunung Puntang tempatna. Ternyata angka 7 teh boga sejarah. Asli. Kira sepikir angka 7 saktina langit sab'a samawati 7 lapis bumi 7 lapis bumi aki-aki bedegong 7 mulut geus kolot hese jodoh mandi di 7 make kembang 7 nu ngalaman obat arapal kieu saminggu 7 hebat angka 7 teh kita aing atau orang Sunda dibawa ilmu Sabta Mustika Dharma Buana. Baul orang Garut nyieun budaya naon eta Sabta Mustika Dharma Buana teh dinyanyikeun. Disebut rayak-rayak dina calung, dina angklung, dina dodog, dina reog. Rende berem rende hideung eta rende kayas. Aduh. Tersangka ya orang Sumedang hati banyak tentu apa pertahankan budaya tetes hae tempo budak KBG di tukang hayang ngalagu jika nu dieu kadon kieu kabaran ke apa sawa kata ibu nyanyiina abdi musikna rende be embung patung dong patung embung patung plang dong patung embung patung dong patung embung patung plang dong patung dumplang dumplang debang bang bang debang bang bang debang bang 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 aduh ada pendukung padone buat kompak ieu gagah rende berem rende hideung rende teh lalat mun dituang teh raos di Garut ayana di leuweung anu leuweung lagi leuweung hejo pisan bawa kana bahasa nu tadi 7 naon eta tah eusina hareupeun Jepang jeung Belanda marende berem rende hideung lamun hareupeun urang Sunda mah faktor kepemimpinan bisa berhasil lamun boga 7 jimat dina diri naon eta cager bager bener pinter singer jujur tur tabeunghar eta cager bener pinter singer jujur tur tabeunghar eta cager pinter singer jujur tabeung cager bener sing jujur teangan ku ibu pamimpin nu boga eta berhasil hirup dunia hirup akhirat cager bager bener pinter singer jujur beunghar keun bae di dieu tong diapalkeun kan geuring yakin bubar diri bakal ngarapalkeun di jalan cager bager akan datang ka imah salaki keur sare kumaha ceuk salaki lila leuting pangajian sanu sarmana nana gerhana meunang ilmu meunang naon ilmuna jai bongan ibu cogo kumaha ceuk salaki na jadi gelo ai maneh kepemimpinan bakal berhasil lamun boga 7 jimat dina dirina cager bager bener pinter singer jujur beunghar bener lo cek lamun hayang beunghar ulah nanyakeun ka jelema nu samsara
aneh itu hirup teh itu bukan naon-naon macam itu sarua cing atuh nyongkeun abdi hayang beunghar boro-boro ngabeungharkeun urang mun niat manehna beunghar sorangan cing sing barale katanya ada tuh tong nanyakeun hayang jadi kades ka jelema nu teu ngalaman jadi RT anyakeun ka jalma anu geus ngalaman jadi kades kumaha kitu jadi kades rasana jeung kumaha carana kieu 2 3 4 lakukeun jadi nah Pak Kades Sofian ge sebenarnya mah asli Pak dibimbing mah ku kades-kades anu eleh anu eleh ditempo kunaon sih itu eleh oh ternyata kurang deket jeung rakyat kurang bager ka rakyat teu wawuh kana kasusah rakyat tah Pak Kades Sofian jadi deket jeung rakyat wawuh jeung rakyat guguruna tinu eleh bener tuh Bu mata kanu eleh teh tong ngaledek kurang bisa menang teh tinu eleh da ibu bisa balik rumah tangga lantaran lalajo tatangga pasea jadi ibu balik rumah tangga bener Bu mata cek kuring ayeuna Pak Doni dek nyalon deui nu kadua kali saha guruna pengalaman nu kamari 5 tahun berapa tahun Pak 5 tahun 5 tahun mah program teh ngabangkong ngabuntut bangkong nepi henteu ngelok henteu kumaha atuh sangka nepi tuluikeun nepi ka 2 periode ngarah nepi programna aduh sakit teh urang mah kumpul lanceuk di ulemna ku Pak itu tuh ku Pak Kades Sofian malan mah Kades anu saja nih aduh cenah ulem deui Ustaz ieu sok olah ngabungkut bangkong jadi nepi henteu ngelok henteu kayak gitu mah dituluikeun nih Pak Doni ka ditu juh gue ngarah nepi karena program anu dituju bener Pak cager lahir cager batin pamimpin teh butuh cager lahirna cager batinna loba cager lahir gering batin boro-boro batur ibu ge osok cager lahir gering batin panasan batur nyen gedong nyeri wulu batur meuli mobil ratut angen batur meuli sawah muntaber batur nyen pila bae cager lahirna ngan batin gering matak cagerna lahir gumantung cagerna batin geringna lahir gumantung geringna batin merdekakeun ieu hate la haula wala quwata illa billah ieu patokan hirup matak sing cager lahirna cager batin dua bager pamimpin mah bager oh bagina pamimpin bager ya aduh bager cager bager ngan dalam arti bager lain mere duit lain bager mah mere program eueuh rakyat sabab ayeuna teh rakyat sakola luhur menang ijazah gawe hese kurang selikeun atuh Pak Doni cek ibu lain cek urang Pak Doni atuh mamanawian dalares pisan gitu cek ustad nana gerhana teh sakola laluhur ijazah menang gawe harerese sugan atuh jadi bupati teh membuka lapangan kerja untuk Subang bener bari mikir urang kumaha ieu cara ngampanyekeun ieu teh bager tol deui pan aya lansia ibu ngaran-ngaran lansia anak arareueuh tatangga arareueuh diantep ulah pernah kejadian di Sumedang aya nu kalaparan lantaran teu boga beas sampilkeun deui atuh program kanggo yatim kanggo miskin kanggo lansia abdi pan sering papendak sareng Pak Doni sababaraha kali nepi ka geus aya 7 kalina tiap abdi hadir Pak Doni hadir sok hayakeun santunan ka anak yatim berarti geus bukti program eta anu nyata alhamdulillah bager teu ibu teh oh maneh mah Pak Doni bager ai maneh ang sok ngalawan heula cari cing heula atuh cari bager tilu bener cek agama bener cek dari agama bener cek adat bener cek hukum negara jadi pamimpin teh kudu bener dalamun teu bener cek agama bener cek negara teu bener kurang bener Kata kekeh hirup kurang di Indonesia kekeh kudu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum taat ka Allah taat ka rasul jeung ka ulil amri di dieu dipimpin ku Pak Kades Sofian sok patuh ibu ka Pak Kades Sofian geumol matak ngarugikeun urang-urang Sumedang sok patuh atuh ka pamarentahan mun titah nyieun KKP ulah ibu nikah sirih teh bisi boga anak teh asup kana kakak akhirna pemerintah hese mere kajalma anu budakna eueuh dina kakakna matak tong nikah siri komo lamun nikah lari mending aja dog nikah
Hari bantuan hayang ibu budak dibariksa dina kakak eueuh geus deuk nyalahkeun saha ibu RT gelo RW dan ditebo dina kakak eueuh ngaran budak ibu asal lieur ibu kamu sok itu cager bager bener tilu pintar mau jadi pamimpin lamun teu pintar jika urang bodoh kieu ayeuna pintar pan lumayan batuk saeutik golosor pintar tager bager bener pinter singer teh gede ka daek singer teh gede ka daek ulah daek kungkul ke kampanye tangke geus jadi wayahna kudu daek nohonan rakyat nepungan rakyat apal kasusah rakyat wawuh deukeut jeung rakyat tager bager bener pinter singer tinggal nu kagenep jujur kan hayang ibu butuh pemimpin jujur ulah nepi ka ayeuna dilantik isuk di penjara kunaon eta kudu jujur nah mata kuring mung jadi pejabat nah gerhana bakal jujur nyekelan duit 1 juta ibu nanya boga duit sabaraha 1 juta jujur diebrehkeun dina meja kok hitung ke ibu 1 juta nah gerhana can tangtu jujur nalika nyekelan duit 1 triliun buah-buahna pun meja kuring disumputkeun nah apa ibu ngitungna ge jangan mata boga jabatan adalah sebagai ujian jujur nyekelan duit leutik cantang tu jujur nyalika nyekelan duit nu gede mata meujeul cekuring padoni kudu jadi anjeunna mah geus kaukur 5 tahun jadi bupati mudah-mudahan jujurna sing dituluykeun weh lamun urang ulah coba-coba ibu nyoblos abdi moal jujur aduh urang biheung jujur nah apa orang biasanya nyekelan duitnya 10 juta diberi 1 miliar teman tetenya sumputkeun mah urang samare eta tong ngajadikeun abdi da abdi moal nyalon di dieu abdi make baju koneng artina partai abdi Golkar ngan lain partai abdi mah koneng teh Golkar teh golongan karunghal jadi ku budak mora ayeuna karunghal deui dina pernikahan cager, bager, bener, pinter, singer, jujur nu terakhir nah boga pamimpin kudu beunghar lain beunghar luhur kuta gede dunyana tapi beunghar hatena sehingga lamun jelema beunghar hatena moal ngantep kanu sangsara moal ngantep kanu miskin moal ngantep kanu kasusahan moal ngantep kanu kalaparan Sumedang bakal maju ku orang Sumedang maju mundurna Sumedang adalah ku orang Sumedang ulah kapangaruhan ku orang luar cukup eger Sumedang jadikeun Sumedang tandang Makalangan gesan ngahontal budagan orang Sumedang aya karek sabahasa kitu teh maruk teh hese ripuh tok talar cager bener ya pengajian halus pak di mana-mana ge pengajian bar hobe ibu bar po kabeh ieu mah dites arapal kabeh aduh hade ibu pinter moal tapi ini apa cager bager bener pinter singer jujur banget kata kuring sok dipoto jeung kades abdi sok dipoto jeung kades sok pose maknana ieu teh 7 teh kudu ayana awak kuring kudu ayana awak bapak kudu ayana awak padoni kudu aya dina awak sararea 7 cager bager bener pinter singer jujur banget kusabab nomor kadua kuring butuh kudu bager nah ayeuna taekeun budak yatim cenah ka dieu ieu rek dibagikeun bager para aya budak yatim mah ka dieu sok itu para kata mah lain anak yatim kata mah kolot ya yatiman oh mana hari ibu ka kuping anak yatim lain ini yatim sok kurang gitu lah ya saraha ya 1 2 3 4 5 genep 7 apaan cek orangnya duit leutik mah jujur udah karek 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
dua hiji karek aya 2.150.000 namehan 2.110 2.250 lamun hayang jadi 3 juta teh kurang kena 750. Sok usulan Kang. Ieu teh neme 2.250.000 saurangna kumaha jumlah budak. Punten ka Bapak Ibu menawi di lusuk di dia anu uninga anak yatim pangitan Pak di dia maksimal 10 orang kalanya Pak nyetan naon aya anak hayangnya mongpong pejabat araraya ku berarti ada gentah yatim bereun teu kitu tah kitu maksudna Pak Ustad iya deh sini deh oh ya dua naik Pak nuhun manawi Bapak aya seberinci sok we anak yatim punten ini yatim di cancel anak yatim banyak ini yatim maloba teuing karek 2.250.000 jadi lo hayang 3 juta teh kurang keneh 700 mana sok kadeo kurang yatim mohon sok Pak tong isin di pasien artos di Pak Ustadz Tengah Gerhana itu udah ngapain kan mulai isin galis Neng Anggi Cisema Neng Anggi aya Neng Anggi mohon Anggi naonnya jenengan teh putrana Ibu Yeni Anggi Ibaras putra Teh Ris enggak Anggi Kamelia Neng Anggi mana wilayah di lokasi karena ya buat cita-cita yang jadi budak yatim dan namanya doaan Neng Anggi Kapayun tau ayah sanes ya mah boro dihitung lebih kali 5 ditutup yo 1 pilih kamu jangan ditutup kok Pak Ustad Neng Anggi Kapayun 2 3 4 hiji deui teh aya atos aya Neng Anggi sakit kieu atos boleh nu kalangkung biasa diwakilan ku ibuna boleh ibuna Kapayun ngawakilan dan naon sok persiapan anu kanggo masihkeun ieu artos 1 Bapak anu seja tandang janten Bupati Sumedang berarti Pak Doni 2 Pak Kades Sofian salaku pribumi nu katilu tokoh agama di tempat ieu aya atuh aya wakilna saha we so ibu ya sok ibu wakilna we atuh rek Pak Kades ge mangga ya benar Bapak Babinsa ya Babinsa desa naon bukan desa naon itu desa eta 1 2 3 karena kayak obatan sok 5 berarti atas 5 atas 5an 2 8 2 1 juta tuh dan kene Pak Ustad sok kaya are nambahan enak pas jadi 2.300.000 atau 5 ya Pak atau 5 Kades pamasikeun ibu mangga tampi bu kanggo barangkali yatimnya keprok atau ibu keprok akhirnya kumaha abdinya ada kumaha abdi ya pan sasakeun deh kumaha abdi oke kumaha abdi baik oke ma
Ma tiasa kadia atau lebih bade didinya beli bade didinya wios Pak Kades nu cenah kadinya mun ka dieu da ieu teh jangkung mending di dieu emangnya pami naik ka dieu bilih ieu si gede tempo deui mending turun lah kalau dia turun lah ada kawangkong lagi di rumah walah ya nucara mah pang centil-centil lah kurang kadul itu ya Pak Damang sabaraha tahun Yuswa 85 Allahu Akbar 85 kuninga ieu sareng saha ieu henteu tuh da ningali oh abdi mah nana gerhana bae cenah teu nanya eta artos 300 kanggo emak mohon nya kanggo emak pangawe kumaha emak bade dipasarkeun nanaon oge teu nanaon nya ini ya da anu emak Yuswa teh 80 5 mana misaha Titi ibu Titi 85 itu guruanan ke ibu mah bingung bika 85 udah malaikatnya geus geregeteun hayang nyebut nyawa ibu Mama Solehnya dugi ka Yuswa 85 Bagja doakeun abdi mak cing malah mereka doakeun abdi kumaha tah ngadoakeun ka abdi jeung ngadoakeun abdi kumaha tah cing naon abdi mudah-mudahan amin sing panjang umur amin sing daek rezeki amin ame masih andai kayu amin aduh wah warga Kades Sofian Wania oh iya sih mohon banyak so linknya deh Pak awas bisa gabis ayo nu Yuswa ada 80 tuh Jaya Mama 85 mana ya Allah mak dia mak cikurangnya moal aya Ustad anu centil turun tina panggung iwal urang bae nanti aya bener tuh mak abang lu itu oh cikurang mak dah mak mau dijawabkan mak Yusuf berapa tahun dalam 78 subhanallah mau nih ngate calon bupati nu ayeuna saha sok aku nggak masuk Ahmad Doni Ahmad Munir mak aya tadi dia eta Pak Ahmad Doni teh aya teh ninggal tuh mak mana sih kau ninggal itu alhamdulillah itu mah tina keren ari ka abdi uninga abdi la ilaha illallah namanya jadi teu uninga dan bae atuh berane sok masih saurna ieu taroge nuju udur kunaon yang benar-benar enggak sehatnya ayah natenya didoakannya sih banyak nuhun mak doakan abdinya turun di mobil sami-sami mak dia mak nya oh kenal orang mah cekas kalau kolot mah mun ka budak moral tuh teu nempo aduh oh budak moral mah cara rentil Yuswa sabaraha tahun abdi atau 65 menuju zaman Jepang atau menuju zaman Belanda tah harita luka menuju zaman pangeran ieu meureun anu ragrag di tandas pangeran oh ya saha mak
salah desa. Oh, Ari Abdi saha? Nana Gerhana. Oh, aduh. Nana Gerhana kan bae teu make ustaz kitu naon. Bapak Ustaz Nana Gerhana. Amun bae atuh sono tadi Nana Gerhana. Ari ka Bupati nu kamari uning aya, Bu. Bapak Bupati nu kamari. Kuningan. Saha namanya? Bapak Haji Doni Ahmad Munia. Saur nama cara nyalon deui nya teh. Mohon. Oh, kumaha rek didukung mah teh. Bade nomor 2. Oh. Bah, udah sekadar nanya ka Pak, abdi mah. Teu, abdi mah teu aya pertanyaan jebakan ukur nanya da teu wau. Abdi mah teu wau demi Allah teu wau. Kayaknya ada kesan. Nu mana? Itu. Oh, itu. Oh. Lanjutkan, Pak. Mantap. Bangga, nuhun ya. Aya PDKM teu? PDKM masjid, deket di dieu. Iya, Pak Ustaz. PDKM nyangakeun. Ieu mah ti abdi sanes ti kades. Ibu, simkuring sejak Subang. Mudah-mudahan urangnya aranjang Yuswa selamat lahir batin dunia mewah akhirat. Allah manar naon anu dibimaksan moga-moga ku Allah maparinan kang ijabah ka urang sakabehna. Sakitu nu kapihatur, bobo sapanuhun sareng sapakan mugi agung cukup luhur jemar sihampurana, para leun anu kasuhun meninggali nu dipamri hampura anu katada, luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan Bu soal kandung ahulat sampai tutup rumahnya sekadar karena bubar guna pada ulang sana. Atur nuhun pangarsa Bapak Kiai Nada atur nuhun bisa membarantos pasihan tausnya orang sadaya. Maka masalah tinggal doa nih bakal dipandu ku Bapak Ustadz Muhammad Tasuf Waktos di Sumangat. Sekedar banyak Bu.